wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta pun Rizka Susorika. Nepangkeun wasta pun Rizka Susorika. Ieu abdi bade wawancara. Ketua Kelompok Tani Karakayu. Nano Namina Ibu Namina ibu saha? Ibu usia teh Di ieu teh di organisasi anu jadi ketua lain sih Bu. terus Bu bade naros. Naon sih ngaran organisasi ieu teh? organisasi ieu ngaranna teh organisasi KWT Makarakayu. Ti IAH organisasi ieu teh di dia itu. Organisasi ieu teh didirikan di tahun 2010. Aya sabaraha anggota anu miluan organisasi ieu teh? Alhamdulillah KWT Makarakayu anggotana aya 35 orang. Upami nya lamun misalna aya kumpul anggota organisasi eta teh kumpulna di mana? Kumpulna teh di sekretariat. Ai jenis pepelakana naon wae? Nu Aya aya di dieu. cabe, aya terong, aya saladri, terus aya kembang kol. Kunaon lah pertanian kudu dibaca. Supados tanahna janten gembur. Ulang. Terus Kunaon lah pertanian teh kudu dibaca. supados tanah janten gembur, terus kamu dikelang-kelang. Naon bae pangaruh kualitas pegalakan teh? Cahaya matahari, cai kalembaban, suhu jeung tanah. Kumaha carana ngabasmi hama dina pepelakan teh? Salah sahijina nyaeta pepelakan dipasihan cairan petrogenol anu dilebetkeun kana botol terus digantungkeun dina tatangkalan. Terus aya deui anu dipelakan tanaman refugia. Aduh sakit. Refugia teh jenisna teh naon? Tanaman bungaan, bunga matahari, terus oyong, bisa Oyong. Saya gambar. Dan hatur nuhun Ibu. sami-sami thanks. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu. Wawancara di KWT Makarakayu. Hatur nuhun.